Nih motor. Sia-sia. Tapi kenailah. Masih Margono. Harap nang hasil loban beo-beo malah. Lumayan, kerja-kerja kata tangan. Si Margono itu sia-sia open beo. Jual bencet. Coba apa di kamar ini? Nah. Ini. Ya, itu dah. Astagfirullahaladzim. Ayo nanti jaga ke kebun ya. Kebun kucubung aing kumaha tadi udah sakit. Si Margono ke mana deh? Nah, indahnya burung kamu dimasukkan ke aku. Tayangan ya si Margono ya. Mar, Margono, Mar, kenapa sih cungur? Naon mah? Eta buru naon? Tentu naon? Eta naon buru? Nangtung sih, nangtung. Jawab. Eta naon? Naon mah ieu mah seni. Seni naon cungur ya? Seni kotor. Goblok tuh yang seni nu kieu. Tong teuing heuh. Ih, mama tanya hawa kita empatna. Manfaatna naon ieu? Menghilangkan hasrat. Hasrat cungur seni. Hasrat. Geus eta mah, ngilu jeung mah ka kebon. Malah kucuk-kucubung. Nya anu kieu wae siga teu disakolakeun sia mah. Negara siap-siap. Hese ini. Naon bieu ha? Hah? Sok supaya babangun teh. Buru geura siap-siap. Kumaha dagoana motor? Mani bae. Ih, aya enak. A few moments later. Mana si Margono ge di? Geus ngomong lila. Siap-siap ge lila. Wah, molor dewe ka ieu. Angking beunang. Aduh. Man. Sila lagi. Man. Naon sih motor kok jadi dengdeng? Aisyah ku naon cungur? Reka kebon ekor benih dangdang. Ih, mama tanya aku seni itu seni. Seni kamu sudah. Ini era sakit di dangdangnya kieu ku banget. Era keleh dangdan maneh full. Era aing bersih. Bro naik. Gila sih sawah opo. Rat. Nah. No, mana remna no. Remna kono eueuhan ieu teh. Mana saur? Nyekelan cur. Korek mang jungur motor teh. Turun. Goblok teuing mainan dewek. Nah, mari buru. Untuk mama sudah ada ngajak bae. Siap, open beo gak pemilihan motor. Ah, emak ngomongnya bisa mah motorna. Sok nganggap emak remeh. Tang boroning harkat motor. Ku mama kapal oge pernah. Pernah mama, pernah disupiran ku mak. Pangul cungur. Geus lah, kang bata tanyain apa? Tuh, bersihan, para buat kotor kemari mah. Mungkin tadi di imah kita nggak pucuk-pucuk nah ini jadi kegerok. Pangul. Gegero heula, engke gampang malah pucuk-pucuk. Masuk demi Allah, mama teh bapak kat dina itu dina gegerok. Bakat mar masih dua.
mulung pen beo. Cungur. Dari gegero mah teu kudu jeung berbakat. Magenya begitu lahir bisa gegero. Sia mah pas gede kieu tuh bisa goblok tuh. Ih, mama, ilangan sakit tuh mulus nagerakeun kumaha mun teh gegero. Jadi hareuras ilangan kumaha melaku deui gerakeun pen beo. Malesan. Nah ini. Kamu lain mah aing geus dipaehan. Ngomong naon sia teh bieu ah? Goblok tuh. Mama, ini teh yeuna. Mun lain hasil ngajablay aing baheula. Ing we tah. Dasar blak punya sama aing kita geus. Kumaha ngai kaina ieu? Mana susah kene, ini teh bangun. Kena, cuma kedongkoan jangan ebola. Si Margono, tumben si Margono gegero. Cie, teka beli sadio nya Mana-mana ayah bibi eta. Oh, naon deui? Teu geunahnya aing teu pasar yo. Itu sih, mun eta we gegero di dinya. Ih, mun urang mah ararateul. Oh, satu. Ih, jijik ih. Dasar kampungan untuk paling teu dilolapkeun rasung. Dirinya eueuh. Mak. Anjing, eta si emak. Lain kakak ngelore. Yakin kudu semor ieu mah. Kumaha nak? Rasa tenang tolol. Sia. Ya owan nya nan ka emak nyemor, ha? Hah? Atuh masalah sareng we. Kan mata geus kolot meureun cumur, tengekeun nya. Mata kudu butuh istirahat sing loba. Aya mah sebagai hukumanna sia nya jangan suluh goblok. Mah masa gagah kuman jeung hukuman. Geura. Setemor ka mah? Hah? Lamun nang lain ngaranyet aing baheula dijieun tumbal proyek. Abi teh berbakat dina ngarasu. Telepon berenang-berenang. Tuh nah meureun. Dina rungkun mah. Halo, A. Halo sayang, Adi mana? Adi atuh ka kebon. Atuh ieu. ke kebon. Ah oke ya di kebon. Ek naon di kebon? Mau genaheun? Urang nyobaan. Sensasi dina kebon. Pasti ngeunah-ngeunah acel be, Pak. Oh atuh sayang, kayak kadinya berangkat. Katanya, A. Neng miraleanan rungkun anu enakeun. Dadah, A. Aduh, garungku. A few moments later. Tah ieu teh rungkun terbaik. Surprise Neng. Wah, nu bener. Ayeuna tuh yuk. Ayo. Wah, yakin lila ya budak. Disusul ya? Mau balik ya.
selancar dijahit. Curiga di dia tuh, Parkono. Halus ya kuma di titah. Jangan suluhnya. Malah epol. Balik. Balik. Mantap. Siapa? No.